Oh, dari naon aku titipuan ini. Maaf, kita umat Islam punya identitas tersendiri. Urangnya bukan tahun baru. Tahun baru umat Islam bukan 1 Januari, tapi tanggal 1 Muharram. Makanya ajarkan ke anak-anak orang. Maaf, kadang-kadang orang umat Islam karena bulan sorangan teu apa, bener. So, ayeuna bulan Jumadil Akhir tanggal 11 sampai 3 terus Jumadil Akhir bulan naon? Nah. Bulan naon? Jumadil Awal, bulan awal. Bulan akhir. Harus kursi obat atau akhir. Rajab. Roah mah bulan Jawa aja, bulan Islamna Masyaban. Tosaban naon? Puasa mah praktek ibadahna. Ngaran bulanna mah Ramadan. Tos Ramadan naon? THR heula atuh. Syawal naon ceu? Hafid. Tanyakeun ka orang Arab kahulang, ma huwa hafid? Paling cek orang Indonesia teh hafid isbah kajepit. Bulan Islamna mah Zulqa'dah. Zulqa'dah. Ada apa lagi sudah gitu? Zulhijjah. Kakarak tahun baru umat Islam anu disebut Muharram. Kade tanggal 1 Januari itu tahun barunya umat Kristen. Bahkan maaf, kalender anu nempel di imah urang tercantum nama-nama bulan. Maaf, eta bulan Januari sampai Desember cek ahli sejarah mah bahkan diambilnya pun dari nama dewa-dewa bangsa umum kuno. Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa masa lalu, masa depan bangsa umum kuno. Februari diambil dari nama dewa Petrus, dewa penyucian. Maret diambil dari nama dewa Mars, dewa peperangan bangsa Romo kuno. April diambil dari nama dewi Afrodit, dewi kecantikan bangsa Romo kuno. Mei diambil dari nama dewi Maya, dewi kesuburan. Juni dari Juno, Juli Agustus Kaisar bangsa Romo kuno. Julius Caesar, Agustus Caesar. September dari Septem, Oktober dari Okto, November dari Desember dari Desem. Kabeh ngaran dewa-dewa bangsa Romo kuno. Kadang-kadang urang umat Islam bangga nempelkeun ngaran dewa ka ngaran anak urang. Buktina lahir bulan Desember di ngaran Desi. Aya Desi aya. Bulan November Novi, September Septi, Januari Jeni, Februari Febri, Maret Maerot bermaret. Mantap sehingga ada merengaran ke anak teh, tatanya ka kiai, tatanya ka ustad, ulah di papantos kesorangan. Kadang-kadang masuk aya di jero mah geuceuk merengaran ke anak tadi pantos kesorangan. Bahkan sok merengaran ke anak teh dicopot tina ngaran indung bapana, sok ditempelkeun, disingkat kumaha singkatan indung bapana. Kabeneran ngaran bapana teh Abbas, indungna Kokom, beurang teh Baskom. Tatanya ada dekat. Bertanya kamu Ustaz, lamun tatanya maka kadieu ka Ustaz chapter. Ka Ustaz, alhamdulillah cenah abdi teh gaduh kurang kali deui istri pameget. Alhamdulillah pameget. Cek Ustaz teh ece lamun gaduh putra pameget tempelan ku ngaran Muhammad, Ahmad atau Mahmud ku jenengan Kangjeng Nabi. Kenapa? Karena orang anu katempelan ku ngaran jenengan Kangjeng Nabi kayak di akhirat teh dispesialkeun. Dispesialkan bangke di akhiratnya di absen kurang ku malaikat absen tarep sangaran abdi saha Muhammad Yusuf. Oh aya Muhammadan paling dia aya vokalisme di mah baik kopi mau vokalisme teh unggul aya mejana mah lega alhamdulillah. Muhammad Yusuf aya Muhammadan baik. Dari mana sah? Bukan dua. Abdi, oh sah. Ahmad Rifai. Oh ayah Ahmadan. Balik dia. Anggar bikin. Ada sah mana yang ganti lo? Abdi, oh sah. Joni. Sah? Joni. Itu si Joni lo. Itu Joni.
Muhammad Joni malaikat oh aya Muhammadan atau balik dia di spesialkeun nu mantap mah tatanya kaki tatanya ka ustaz dina perkara-perkara naon oge kahadenya hiji Januari itu bukan tahun baru umat Islam tapi eta mah tahun baru umat Kristen tapi teu maidokeun watak budak di mana aya karamean sok dipiluhur terus. Begitupun yang terjadi di Libanon ketika umat Islam ayakeun acara muludan aya budak awewe agamana Kristen milu muludan. Singkat cerita deui cunduk waktu nu dipandang rahayu prataning mangsa nu dipandang utama niti wanci nu dipandang mustari tiba kana waktuna puncak dina eta puncak acara maulid panitia teh ngahaja nyareuneuh petasan kembang api ka luhur ting celeger di petasan kembang api teh di luhur ngan bejana punten aya hiji petasan kembang api anu pangpadagda lain ngan celeger ka luhur tapi nyasar pas kana masakana eta budak Kristen terang teh masaka naon masakan ulu maka hayam masakan abatur lamun sirah kasorangan itu disebutna unak kusuk bahasa Sunda cek unak kusuk itu sirah kasorangan mun kabatur masaka lamun kahayam ulu tapi sakapun sok kadengi komo orang bawa baju bunga aduh ya ulu lepas eta teh ayang lemes cenah aduh rieun masaka cek udah kusuk bahasa masalah tetep we sirah kasorangan mah eta udah kusuk bahasa Sunda makanya si bangga jadi orang Sunda kecil Sunda itu bahasa yang paling mahal panggunharna bahasa sadunia Sunda cekuring mah yakin kenapa karena bahasa sarupa bala jenis Sunda bahasa Melayu kur sarupa dahar kur makan doang mana namanya kiai lagi makan Pak RT makan itu anjing lagi makan tapi bahasa Sunda dahar bararupa sok itu dahar daang tuang neda emam nanti cek nyatu lodok jajang lo tetenggek parangakan lodok ngawadang loba bahasa Sunda tapi kan nagok di WC bahasa Sunda maksud nagok di WC bahasa Sunda maksud ayang ngising naon deui gila ngadengan di dimak itu bener di Malingping kuring ngaji karena di Malingping di Lebak Banten di ditu mah euy lamun BAB teh yeuh lamun nagok di WC teh di Malingping mah bahasana kuring teh nyereki di ditu mah bahasana teh lamun ngising teh puntennya di ditu mah bahasana teh ngajendil beneran di ditu mah ngajendil ai urang mah ngajendil teh nongkrong di galandang dan di ditu mah nongkrong di WC teh ngajendil bahasana kuloba eta bahasa Sunda nya jadi masakan teh iya sirah masakana ieu budak awewe teh kahantem ku petasan kembang api ngajeleger pas masakana eta budak Kristen cing kuring rek nanya ieu kuring keur nyaritakeun tentang keajaiban Maulid Nabi kira-kira kumaha kondisina eta budak anu kahantem ku petasan kembang api kira-kira kumaha masakana cedera atau moal cuk cedera atau moal kalau ngomong cedera ngomong cedera atau moal jawabannya adalah naon cedera rusak sirahna ngocor getih tina masakana bahkan pada harita ieu budak teh langsung koma tidak sadarkan diri atau langsung ieu budak teh dibawa ke rumah sakit di Libanon ternyata satu rumah sakit pun tidak ada yang sanggup yang mampu untuk menanganinya karena parah anu luar biasa ya kondisinya anu pada akhirnya ya dokter teh manggil ka indungna budak ibu wayahna ya putri ibu teh kudu dibawa ke negara Amerika sebab kami geus sanggup geus mampu di Amerika mah peralatannya lebih canggih dokternya pun lebih ahli wayahna putri ibu kudu dibawa ka ditu ka negara Amerika anu singkat cerita ieu budak awewe teh dibawa ke negara Amerika ditangani langsung ku dokter di Amerika ai barang teh ditangani ku dokter di Amerika takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar singkat cerita ieu budak awewe teh mah
bantuan atuh euy mati maot oh pupus meninggal dunia atuh laporan ya dokter teh ka indungna budak ibu pangapunten abdi teh ikhtiar maparantos usaha manggeus ibu nu datang teh tisu hampura ibu kuraya tisu nah tisu ya omongan aja hampura ibu dan ikhtiar maparantos usaha manggeus tapi takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar putri ibu teh ayeuna nu mah simpati tuh makaning perlayak maot ngaranna ngadamu ieu indungna budak yen anakna maot ieu indungna budak sedih moal sedih moal oh lain sedih deui ce ngajarin maratan langit goceak maratan jagat di hiji sisi indungna sedih di hiji sisi indungna dan rasa ambek rasa geuleuh rasa benci ka saha benci ka umat sebab gara-gara umat Islam ngayakeun muludan anakna jadi kahantam ku petasan gemak api dugikeun ka maotna anu pada akhirna jadi indungna budak teh jejeritan pokna teh jadi indungna budak ya Muhammad aina anta ya Muhammad di mana anjeun Muhammad wa anta tud'an nubuwah anjeun geus ngaku jadi nabi anjeun geus ngaku jadi rasul unsur madza fa'ala ummataka ila binti fi yaumi ihtifali maulidika tingali ku anjeun Muhammad kalakuan umat anjeun gara-gara umat anjeun ngayakeun muludan gara-gara umat anjeun ngarayakeun poe kelahiran anjeun anak kaula perlayatan padaya maot orang-orang tanggung jawab anjeun Muhammad jadi minta pertanggungan jawab bakal jeung di sabaran ku dokter teh ece sing sabar orang Amerika ikut ece orang kali rumah gue ece sing sabar da kumaha deui ari geus takdir mah mendingan ge ece daripada jejeritan mah tenangkeun ece tenangkeun ari cai-cai mah aya sok tenangkeun beh tenang leuweut heula kumaha geus rasana teu rasaan ai kitu hayang kumaha euy teh anu adat-adat amin heuh ayeuna ge ieu ieu hunggul kajeun kumaha we tenangkeun euy tenangkeun ayeuna mah mendingan ge tingali putri geus di kamar operasi urang urusan urang pileuleuyantkeun kumaha deui ari kos maot mah euy ai barang teh ieu indungna budakna giti kapanto kamar operasi bari tetep dina manahna kegerenjem Muhammad tanggung jawab Muhammad gara-gara umat anjeun anak kula jadi maot ai barang teh dugi kana panto kamar operasi dibukakeun pantona aya keanehan aya keajaiban lamun ceuk dina dunia wayang mah ieu si indungna budak teh mijer meneng-meneng Gusti petengnya teh merah mijer meneng-meneng Gusti petengnya teh merah ngahulang ngaraga mana ngajentul ngahulung balung lirka dia padra erawan padra maning mega erawan maning bulan kaget ningali putrina nuju calik balik keayaan jajak warga subhanallah ai barang dibukakeun pantona teh budakna teh nuju calik bahkan masakana nu tarina hancur rusak ngadadak sae deui rapih deui atuh ieu indungna budak teh setengah teu percaya naros jadi indungna budak nah ieu mah kopina hideung da kuring antara kopi hideung salah keneh wae aja ai barang dibukakeun pantona teh budakna teh nuju calik